supaya ia bener-bener ngekarasa rahmat teh kumaha metodenya. Iwati kudu berakhlakul karimah. Kudu boga akhlak karimah. Badak dijadikan moto di Tangerang mah. Weh, Tangerang kota motona akhlakul karimah. Ieu menang nyokot ti dieu. Nya bener nyaon teh ge nya akhlak karimah. Udah jelas we ieu tah, ieu akhlakul karimah. Ya Allah. Tuh, kan? Dengan dakwah berakhlakul karimah, Fudel bin Iyad anu tata dina jawara geledegan, pembunuh luar biasa, garong jadi kutubul aulia. Dengan akhlakul karimah, ari eta garong-garong anu ngagarong Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz jadi wali. Ari eta diurang anu ngaran salah sahiji wali songo. Salah sahiji wali songo teh tepan garong. Saha? Sunan Kalijaga teh garong jadi kutubul aulia. Aya urang mah ku ari kiai malah jadi garong. Dibalik. Ya Allah, ya Rabbi. Ulah balik ka dia tuh sia. Biasa bae sih. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah. Dibalik-balik ku Gusti Allah. Aya kita mah nu nyaritakeun garong-garong anu jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah kataji luar biasa. Ari Sayyidina Umar teh kurang kumaha garong mabok aya di nyana. Tukang bobok, tukang tarok Sayyidina Umar teh garong geledegan. Masyaallah. Jadi min jumlatil khulafair rasyidin. Anu ti heula ka surgana ge dijatakeun haram ka neraka. Masya Allah karim. Mata ulawa kaletik hate ketika orang jadi garong boa jadi penghuni surga Firdaus. Ulawa kebangga aku sebab jadi kiai bateng dicabut ka kiaianana jadi penghuni neraka jahanam. Ina udzubillah min dzalik sing hade Kurang kumaha kibar siso, kurang kumaha kibalan bin Ba'uro. Hanya mempertahankan pemberian dari pemerintah. Dibangunlah majelis tak, diberilah kursi, diberilah kendaraan, coplok imana neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Kurang kumaha. Dibulak dibalik ke urang teh hidayah hanya Allah nu boga. Pun tayangan Allah. Terapkeun akhlakul karimah dalam rangka membela negara, dalam rangka membela agama, dalam rangka membela bangsa jeung negara. Diutus ku Gusti Allah Kangjeng Rasul rahmatan lil alamin. Setelah tidak ada Kangjeng Rasul, para sahabat kudu jadi rahmatan lil alamin. Sahabat aya, para tabi'in, atba tabi'in sampai ayeuna kudu jadi rahmatan lil konsep rahmatan lil alamin. Ieu ayatna konsepna akhlakul karimah supaya jadi rahmatan lil alamin. Ieu ayatna nu ku urang kuari deuk dibaca. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wallahu a'lamu bimaradi barang turun ayat ieu malaikat Jibril teh ngadatangkeun ayat ieu. Kangjeng Nabi nampak kana ayat ieu kemudian Kangjeng tumaos. Cak Kangjeng Maha Gaya Jibril. Ari naon maksudna ayat ieu? Cik malaikat Jibril la adri. Kuring mangan sakadar nyampekeun teh apa. Coba-coba atuh pangjelaskeun cak Kangjeng Nabi. Tunggu hatta as'ala rabbi. Ke abdi bade naroseula ka Gusti Allah, ka pangeran. Berangkat malaikat Jibril. Set. Padahaba faraja. Tekebal datang. Kumaha?
saenggeusna zahaba summa raja'a bebeja malaikat Jibril ka Kangjeng ya Muhammad rabbuka amara an tasila man qata'aka wa tu'fiya man harramaka wa ta'fu amman zalamaka. Pangeran anjeun Allah marentah ka anjeun Muhammad supaya anjeun bisa nepungkeun ka jelema nu megatkeun ka anjeun. Nu pegat supaya nyambung. 2, anjeun supaya bisa mere ka jelema anu tilok mere. Jelema anu tilok mere bere. 3, nomor katilu anjeun supaya ngahampura ka jelema nu nganiaya ka anjeun. Batur nganiaya anjeun kudu gede hampura. Masya Allah. Pait amat eta sih. Tu pait sama molka. Lamun eta diturunkeun ka Haji Pendi, embong. Kaki Fudoli keke heula. Keheula ieu mah berat jasa. Jelema anu megatkeun ka urang sambungkeun. Pan hese. Jelema anu telok bere ka urang, bahkan manehanan api lain ka urang bere. Jelema anu nganiaya ka urang ngomongkeun hiruan, leuh hampura. Coba da kumaha? Pait jasa. Tapi Kangjeng Nabi narima kalawan dua belah panah. Masya Allah. Cek Kangjeng Nabi kaifa yarbil ghadab. Kumaha ieu? Lamun aya bendu-bendu engke kumaha? Engke aya tumpangan-tumpangan. Turun deui ayat wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'idz billah. Masya Allah. Muhammad anjeun diturunkeun teh sebagai utusan kaula cek Gusti Allah Rasulullah sing jadi rahmatan lil alamin. Konsepna hiji khudil afwa, cokot ku maneh pangampuran. Lamun ngajina rada luhur teu kaharti bahasa khudil afwa. Lantaran khudil afwa, khud mah cokot, al afwa pangampura, ai cokot mah kudu benda nu kadeuleu karagap. Cokot ta gelas, cokot. Cokot ta motor, cokot. Cokot ta duit, teu kudu dititah. Cokot ngaranna. Khudil afwa, ai afwa mah maknawi pangampura teu bisa dicokot. Nu mantap lamun ngahartikeun Al-Qur'an urang kurang parabotna bisa salah. Geus afwa teh ya diakurkeun kana amrin mahsus. Berarti atuh afwa teh ya ieu teh hiji kalimah nu dimaknaan wari make makna sejen. Asal kalimah digunakeun make makna sejen majaz ngaranna. Tuh. Asal geus bahasa majaz naik saeutik karang saeutik. Majaz kan aya majaz bil isti'arah, aya majaz mursal, aya majaz bil kinayah. Tergantung kumaha ieu nu endek dicaritakeunna, apakah musyabah apa musyabah bih. Lamun musyabah bih nu diayakeunana eta isti'arah. Lamun musyabah berarti kinayah. Ieu mah aya afwa disarupakeun kana amrin mahsus, berarti ieu majaz bil kinayah. Tuh. Sebab teu nerop nyokot kana pangampura, teu nerop. Ja pangampura mah teu bisa dicekel. Emang pangampura bisa dicekel jah henteu. Maknawi tah mah timbul tina nurani tah mah. Tah nu bisa dicekel mah bangsa perkara nu kapancadria, berarti ieu afu teh disarupakeun kana amrin mahsus. Majaz subihal afu bi amrin mahsus alatlu. Tah ngaji kos kitu leng-lengan tah leng-lengan. Ai santri mah henteu, santri mah geus biasa ngaji kos kitu teh. Di luar kepala datang ka poho deui. Can sakumaha sakitu mah. Encan sakumaha teh mah lah kos gitu. Dzikral musabbah wa hudifal musabbah bih, ditutur musabahna afu, dipican musabah baina warumisa ilahi bi syai'in min lawazimi wa huwa khud wa akhud tahil ala sabili istiratil makniyah.
geus isti'arah bil kinayah. Atuh ku ari mah urang ganti bae ulah hafana anu dijadikeun majaz teh atuh khuzna bae. Ku ari mah atuh khuzna bae anu nerob kana lapad afwa ulah khud di manaan aku nyokot tapi kurang di manaan kudu di manaan ku utlub hege. Khud di mana utlub? Berjalan dina fiil. Ibana irdo mangga bae. Jalan loba jasa. Berarti berjalan dina fiil geus lamun istiarah berjalan dina fiil, majaz berjalan dina fiil, majaz karana majaz istiarah. Wa in jarat fi fiilin aw fi harfi. Geus ka ditu na babari jasa tah balah. Patabiatan tapi geus istiarah tah bae. Berarti khudna kurang anu dimodif. Bimana utlub. Masyaallah karim. Kulantaran di dieu mah atuh tabaiyah atuh cokot teu asliyahna hud berarti cokot masdarna akhadha yakhudhu naon masdarna akhadha yakhudhu tuh dasar aing mengaji jeung nu bodoh hese lah goyang aing tak mau bodoh aing cokot kurang masdarna tak eta kan ieu mah keur carita we horeng teu gampang nerop-neropkeun kalimat sehingga jadilah tafsir Jalalain sehingga tafsirlah jadi tafsir Munir sehingga jadilah tafsir teh tafsir Fakhrul Razi ahkam tafsir berbagai tafsir teh aya rumus-rumus urang tinggal maca salah ngahartikeun sing hade jadilah penistaan. Sabarangan tafsir mah kalamullah wallahu alam bimuradi. Tapi aya rumus-rumus cek dikamanakeun. Kok bisa kos kitu ti kiai? Atuh berarti kan eta di tafsiran kurang. Je sembarangan sia. Teu meunang tafsiran ku otak sorangan. Ai eta kudu dicokot ucapan Kangjeng Nabi hadis teh nafsiran Al-Qur'an. Jadi kumaha ucapan Kangjeng Nabi? Geus atuh deuk maca Al-Qur'an teh deuleu hadisna. Kumaha ieu mana nu ngajelaskeun Al-Qur'an adalah Kangjeng Nabi atuh ti hadis. Geus dilempeng-lempeng keur aku hadis teu meunang ku otak sorangan. Man pasarul Qur'an biroi fal yatabawa mak ada minan nar. Jelema nu ngahartikeun Al-Qur'an ku otakna sorangan penghuni neraka. Geus ulah hese-hese mun hayang nyaho penghuni neraka lain polisi lain abri kiai nu ngartikeun Quran ku otakna sorangan eta penghuni neraka usapan ku urang penghuni jahanam nih aya rumus-rumus ngartikeun ucapan Kangjeng Nabi kudu nyaho ieu teh lapad umum kalimah umum apa kalimah khos lapad khos bah tuh diteropong apa nasih apa mansuh hayu urang geus aya parabot da aya alatna nah urang mah geus meunang batur ngayak-ngayak geus meunang batur beberes urang mah tinggal geus tinggal ieu mah keur carita bahwa eta kos itu teh hese kakara khudil afa doang ya aduh pabelit eta ngartikeunana pabelit geus bisa kieu bisa kitu ulama pagaweanana geus nu mantak eta aya nu ngomong teh si budak ngaji kebal amat sagara 10 tahun 15 tahun naon bae mah dah oplo da budak ngaji 15 tahun teh can aya naonan ngaji lamun kakarak 5 tahun kakarak nyaho sakieu naon eta masak teh tah caina sakieu leuwih ti sakieu bieu kurang ti sakieu moal asak sakieu mantak lamun di pejemon euy kanyaon ku batur tas nyolok meureun lain genep 7 tahun 8 kakarak nyaho meta-metakeun kalimat nyambung-nyambungkeun bisa ngajurumiahan ngaalfian ngajohar maknunan teu
Kaditu 10 tahun 12 tahun bisa dimantekan. Oh ieu teh horenganan berbentuk qodiyah kuliah. Oh ieu teh qodiyah juz'iyah. Oh ieu teh horenganan adat surna kuli. Oh adat surna juz'i. Oh ieu teh horenganan gitu. Gitu naon gitu ngaranna salabi dan lain-lain sebagainya. Karak meta encan bisa kene teh ge dipertanggungjawabkeun. Ngajilah urang usul fikih abeh jelas. Ngajilah urang teh qaidul fikih. Ga asbawan lazoir jang neropong ayat mana patali jeung hukum, ayat mana patali jeung kumaha cara ngabongkar hukumna. Urang dek mulayan ku ari geus cukup Imam Syafi'i, cukup Imam Maliki, cukup Imam Hambali, Imam Hanafi, eta bae tinggal dituturkeun. Etalah mazahibul arba'ah. Ieu mudawan. Selain daripada eta goer mudawan. Ulah hese-hese. Tinggal tuturkeun we eta. Oh ieu sia mazhabna Syafi'i. Iya bener. Sia kula mah lain Syafi'i cenah. Sa Hanafi. Hanafi mana? Tatangga kula. Bodem sia ku aing. Teu beres. Nah lamun anti mazhab anha sing hade. Mana sing hade teh? Syiah geus teu bermadhab. Wahabi teu bermadhab. Kumaha? Sing hade doang lantaran kumaha nuturkeunana atuh teu bermadhab mah. Cenah urang langsung bae ka Al-Qur'an. Hadieu sia mampun teu? Hayu coba ku sia mimiti macana heula. Ieu teh qiraat saha? Kudu nyaho heula. Qiraat termasuk qiraat sabah atau qiraat tisah apa qiraat istasyar. Ayo lamun qiraatna qiraat sabah ieu teh saha ti mana kumaha cara macana lamun bisa kakak aing mah nu bisa beberapa eta asbab nuzulna heula di mana kumaha lamun teu bisa kampak saku aing ku Qur'anan sia geus nu aya 3 sleut teh ku Qur'anan sembarangan bae sia emangna kula besok inget ka urang kulon bae urang kulon ngokos gitu goblok dia ku aing nyaho sia ku aing kada sambarangan bae sia lamun gelut jeung urang kulon bakal kanyahoan urang mana urang kulon kan beda aya Serang aya Pandeglang gitu kan aya Menes kan beda-beda aya Banten Lama nah ieu kanyahoan-kanyahoanana gelut lamun gelut ka karak kanyahoan can gelut can kanyahoan mun geus gelut karak kanyahoan gelut cak impak urang utahnyana begitu utahna teh ieu adalah utahna ngaluarkeun emping kanyahoan guys kanyahoan guys ya guys jelas guys gadit sia gelut deui urang gelut utahnyana ngaluarkeun nu sok di sawah teh naon ngaranna genjer jelas guys jelas urang mana tah kayawan tuh lamun geus kayawan tah karak oh iya tuh ieu mah ngaluarkeun pepe ieu mah ngaluarkeun genjer ieu mah ngaluarkeun emping ieu kanyahoan eta karakter asli eta lamun keluar blok karung goni ya guys jelas duduk permasalahan khuzil afwa wa murbil awfi banil jahilin Muhammad khuzil afwa sing jadi anjeun sebagai manusia anu pangampura yani al-yusra min akhlaqin yang kemudahan tina karakter jeung akhlak manusia walatab anha ulah sok mulitik ka jero-jerona nu penting maneh supaya ngeunah ya Allah sing gede hampura gerage sing jadilah anjeun Muhammad sebagai pangampura untuk urusan dunia sing gede pangampura urusan dunia
dek ngasupkeun urusan akhirat. Sebab urusan akhirat mah paten teu bisa diganggu-gugat. Urusan wajib-wajib, haram-haram, makruh-makruh, sunah-sunah. Kalipuran ku akhlak. Urusanana patali jeung budaya, patali jeung dunia. Ketika budaya-budaya tersebut ngahalangan tentang agama, lalaunan sing gede hampura anjeun Muhammad. Ketika dunia ngalimpudan tentang agama teu bisa nabrak lalaunan Muhammad sing gede hampura khuzil afwa. Dek ngasupkeun akhirat agama lalauna. Urang bisa ngomong rada heureuh teh ka anak goblok sia tolol sia. Manya sia teh anak aing teu bisa maca Quran acan ngaji sia di aing. Meujeuhna ka anak mah coba ka anak batur. Goblok sia tolol sia anak saha sia. Cak bapana heuy. Anak aing cuma ditolol-tolol. Atuh pagahan mah pagahan bae ulah digoblok-goblok. Ngagoblok-goblok anak aing sarua jeung ngagoblok-goblok aing. Gelut sia jeung aing. Tungtung lah lain ngaji pan. Gelut. Iya, suatak deh. Khudil afwa. Tingkatan-tingkatan manusia dijadikan ku Gusti Allah berbagai tingkatan. Sarua, jeung kendaraan teh aya nu sakadar jadi sepeda, aya sakadar jadi motor, mobil, kereta api, kapal udara. Daya tempuhna nu berbeda, kekuatan nu berbeda, manusia ge sarua. Boga kekuatan mentalna. Rasul dijadikan ku Gusti Allah mentalna mental bajak tanpa pamrih, pantang mundur. Sekalipun sorangan dakwah siapa yang nama nyawa taruhan Rasul. Kedua nabi mentalna kasieun teu dianggap sebab muka deui teh Allah. Mental ketilu wali Allah Subhanahu wa taala. Mali sarua bae sebab anu di dalam. Lamun kiai neuleuh kana kasugihan jelema moal beres agama. Lamun kiai neuleuh jabatanana moal beres ka agama. Lamun kiai neuleuh kamuliaan jelema moal beres ka agama. Kiai mah anu di dalam Allah. Dek boga jabatan sia, dek sugi-sugi sia, jabatan-jabatan sia. Waktu ka Allah aing nuduhkeun ku sia. Ku aing sia aya sia. Lamun kiai wilah-wilah, aya bupati gagilak. Kiai nini tamakos kituna. Kiai nini tamakos kitu mah yang dibere segala rupa, yang di alem-alem. Kayak diondang ke pendopo mending mun gede. Sabaraha raput. Khudil afa ukur ieu keur ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi teh ngukur jelema manta Kangjeng Nabi ngobrol jeung petani, ngobrol petani. Kapanggih jeung panglima perang ngobrol tentang strategi perang. Kapanggih jeung ahli usaha perniagaan ngobrol perekonomian Kangjeng Nabi. Kapanggih Kangjeng Nabi jeung ahli Allah tasawuf maksudna nundek marifat ngobrol tentang khawas gaib-gaib ka Allah. Ngobrol Kangjeng Nabi jeung budak leutik ngobrolkeun tentang kaulinan-kaulinan budak leutik. Khudil afwa. Teangan ku anjeun Muhammad, cokot ku anjeun Muhammad. Jadilah anjeun ceuk urang mah wahai Muhammad sebagai afwa, pengampun jeung cokot nu gampang-gampang supaya tercerna dakwah anjeun Muhammad bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Kanjeun, Masya Allah karim. Urang sebagai pengikut Kangjeng nuturkeun Kangjeng sebab Kangjeng uswatun hasanah. Urang dula deuleuh lah. Sok ngobrol teh jeung saya teh di lembur teh urang teh ngobrol teh. Ya ne dawe teh jeung nini geus make bahasa nini nya. Ieu mah urang sing harara de nya nya. Ya urang bakal pararaehnya. Atuh komo nini mah meureun teu lah nya. Kiai. Atuh ni lah doakeun bae nya kula mah urusan paeh mah jarido jasa dek nini ti heula mangga. Dek nini panderi kulat panderi masalah. Cak nini aing deui bae burung nu ti heula. Lalauna.
mata kula mambung diondang ke keronjombung sebab ieu bengkonon ge bahasane ora iso nggih pripun ge bahasana kumaha ka Jawa ana maling masa bahasa kos gitu kan tuh bisa ya bahasa ge kula bahasa Jawa cenah kieu sok bahasa aing aya penting sok ngadengekeun santri aing masak santri orang Jawa pan di dieu loba tah sok didengekeun kula ge sok seri sorangan ngadengekeun nyana we mandi ku iwa kendi we surama ora gawa ngiki we gawa iya menya kendi ora ono wisa tetep bae ge ya orang seri we ngadengekeun cak nyana mah aing tilok intip meureun penting ada ya cek aing santri aing kos ieu amat ieu bahasana aduh sudah harna geus sama agenya aja age sih widih tuh gua kehabisan kan tekan embung kula mah diondang ka kota embung bahasa Melayuna teu bisa aya ge bisa bahasa sepatan. Itu bahasa sepatan makan tuh bagus pakai ceramah. Itu tuh bagus je, lu gua cariin gok di sini. Masa Melayu aya gokan. Tekmung kalau tiba lagi diondang ke Melayu ke Jakarta sering nu ngondang Jakarta, Gondrong, Ciledug teh lain mah teh lah. Teh mah Sundana ge Sunda ieu bae ngeunaheun perasaan. Sunda urang mah asal seubeuhnya gitu. Sunda beda lamun Sunda Cianjur asana nganggang ya cek lamun Sunda Cianjur mah teu ngeunaheun lemes teu ngeunaheun geus maning urang heuy ka mana sia jaga dieu heuy aing ngirim atuh asana seubeuh teh ka urang seubeuh lamun make bahasa Cianjur Sukabumi lah nganggang teu ngeunaheun asana bade ka mana bade ka dieu teh sareng saha dipinya lari dalira wae ieu beuki tungkul sarujud bisa asana urang geus ngeunaheun bahasa Tangerang teh asana seubeuh ngeunaheun jasa sia mah dahar sorangan bae eta lamun kadenge ku urang Bandung ku urang Cianjur pajar nyarekan lain eta teh lemes sakitu teh akhirnya udah sakit dibandingkan jeung kulon ya kulon pandai gelang ngeunaheun Tangerang mah ngeunaheun di bawah ngomongna Tangerang mah asa agak-agagan sebar aya kabaduy-baduyan disebut lemes lain pandai gelang mah Serang pandai gelang lemes jalain lemes mah urang sok ngadenge Cianjur Bandung disebut kasar jalain di sok aya sumuhunan Tangerang mah sumuhun heueuh sia sorangan bae heueuh sakitu kunaon teh jeung babaturan lah teu kaburuan meureun ngeunaheun urang teh jadi mantep teh perasaan teh cenah teh mah bahasanya bae cenah di alam kunyana atuh deuk di alam teh aing teu ngalem sih susah anu ngalem atuh sia mah ngalem urang ngadenge orang Bandung mah puyang aing mah mulai di mana wangsul di gitu mending merengkan puyeng ingat ya Allah ulah bae kesalahan urang lembur urang aju babandungan ulah bahaya pensun cek kira teh nuju ngauah-uih rengginang nuju ngauah-uih dinten Rangginang atuh lain dilemasan mah kos itu mah ngabulak-balik bae nya ngauah-uih poe Rangginang teu meunang dinten Rangginang aduh Masya Allah atuh teu meunang ajeng di tempat teu meunang di lemesan kula ge sok aya seuri bade ka mana ya bante bade ka ditu cenah ngajak haji ka mana Pondok Ageng ya lain Pondok Ageng Pondok Gede
temenang dirobat tau pondok gede atuh ngaran cing mana pondok agung. Itu beres geus matak lamun teu bisa bahasa Sunda Bandung geus banding Sunda urang mah ngeunaheun sakitu ayana geus beres seubeuh perasaan urang mah bobogohan ge sia bogog aing bogog ka sia aing geus salaman sret beres pada eta manusia lalaunan emang neng cinta lah kesel. Ya, khudil afwa. Jadilah anjeun Muhammad sebagai manusia anu babari, ngababarikeun kana hal-hal urusan-urusan patali jeung dunia lantaran deuk ngasupkeun urusan akidah, urusan akhirat. Masya Allah. Berakhlak anu bagus, akhlak manusia anu goreng lantarannya nama kafir, lantarannya nama musyrik, lantarannya nama jelema-jelema can nyahoeun ka adab sing gede hampura sing babari anjeun Muhammad menghadapi jelema-jelema nu can nyahoeun kana adab. Wa'mur bil 'urf jeung marentah anjeun Muhammad kana uruf kana bagus sok parentahkeun berarti ieu mah urusan agama parentahkeun dengan cara akhlakul karimah rahmatan lil alamin sok parentahkeun lalaunan ketika urusan dunia nah ieu kudu rada lalaunan sebab deuk diparentahkeun urusan ma'ruf urusan agama parentahkeun ku ari lalaunan tapi lamun enggeus dengan cara laun dunia mah ulah dilingsih tapi ketika ma'ruf dilawan kunyana anjeun dakwah Muhammad deuk ngasupkeun ma'ruf tentang akidah ma'ruf teh kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika anjeun ngasupkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan cara anu lemah lembut nangtangan ka anjeun nyana menghadang dengan kekuatan dunia nyana ditembongkeun jabatan nyana ditembongkeun kekayaan nyana ditembongkeun Muhammad apapun yang terjadi wari berangkat anjeun tumbas kekuatannya lain berarti ulah perang khudil afwa wa'mur bil 'urfi ketika kudu perang ketika kudu demo ya demo masalah lamun memang ieu hak lamun lain hak ulah wa'mur bil 'urfi dengan cara lemah lembut lain berarti ulah perang kanjeng Nabi perang ngasupkeun kalimatun thayyibah la ilaha illallah ngasupkeun akhlakul karimah kanjeng Nabi syariat dengan cara lemah lembut ketika nyana urusanan dunia hampura ketika urusan masalah-masalah budaya lalaunan ekonomi lalaunan lah terus dengan akhlakul karimah ketika manehanana geus teu daekeun sama sakali nangtangan menghina hudang wa'mur bil 'urfi hudang ulah cicing bae aja dodok aja ge widi we agamamu dinistain ke dodok blon ge aja ge gom bangun kemana girohmu engkau bupati agamamu Islam mana girohmu engkau gubernur agamamu Islam mana girohmu engkau abri engkau Islam mana girohmu engkau polisi agama Islam mana girohmu engkau kiai mana girohmu engkau santri engkau pedagang engkau bangsa Indonesia mana girohmu ketika agama dihina nyawa taruhanana wa'mur bil 'urfi tanamkan kalimatun thayyibah la ilaha illallah dengan akhlakul karimah lemah lembut pelan tapi pasti selamanya untuk mengadakan perlawanan terus dakwah dengan akhlakul karimah tanpa ayah huru hara
tapi ketika nyana geus menghina ngayakeun perlawanan wa'mur bil urfi bangun ulah cicingan atuh lain target untuk menang al-qital sijal menang perang kalah menang tidak diukuran tapi perjuangan orang datang ke mana eta nu ideal salamatkeun diri orang ja isuk bakal paeh teu perang ge bakal paeh bae teu geri ge bakal paeh bae atuh ai kitu mah giroh urang kaluarkeun polisi mana girohna nu beragama Islam abri mana girohna nu beragama Islam PNS bupati mana anu keluar girohna ketika aya penghinaan dan penistaan berarti pembohong bupati pembohong gubernur pembohong saruanya anak sekomplotan penistaan udah tuh mantap naon bangun kurang Indonesia supaya Indonesia ieu makmur supaya Indonesia adil supaya Indonesia karasa ku urang negara urang supaya Indonesia ya karasa ku urang bahwa urang adalah penduduk Indonesia anu dinaungi ku abri ku polisi dilempangkeun negara ku pemerintah diolah ku DPR nyanakan ngurusan urang sebagai rakyat ja eueuh rakyat mah deuk pamerintahan saha nyana rakyat mah mantak dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat deh kadana hendeknya negara Islam jauh geus kajeun atuh tegak-tegakkeun ala kadar hukum abeh ngeunaheun ka hareup ieu wa'mur bil urfi wa'rid anil jahili ketika berhadapan jeung nu bodoh ka pangeran berhadapan jeung nu teu nyahoeun ka pangeran berhadapan jeung jawara nu can nyahoeun kana syariat berhadapan jeung jelema anu bobolokot ku dosa ulah terlalu ku anjeun dibandingi ulah terlalu ku anjeun diladenan urang ngaladenan nu bodoh sarua bodona percis kos urang ngaladenan nu edan sarua edan wa a'rid anil jahilin ketika nu bodoh ngomong-ngomong teu beres berpaling heula sebab urang boga misi untuk wa'mur bil urfi tanamkan kalimatun thayyibah la ilaha illallah tanamkan syariat nu dibawa ku Kangjeng Rasul wa'mur bil urfi tanamkan tauhid tanamkan syariat supaya urang nyaho ka aslina sang maha pencipta wa a'rid anil jahil kumaha cekan yang Nabi lamun kaula dawa sesuai jeung akhlakul karimah kabeneran aya nu mengkolkeun tina perintah Gusti andai kata ku Gusti teh kapan tadi diparentah khudillah fatitah ngababarikeun dengan akhlakul karimah menghadapi umat teh aya anu ngaharu biru aya anu ngaganggu ngawaswaskeun ngagoda tangkorak setan andai kata Gusti teh kapan ditawamur bil urfi marentah tidak nyampaikan ma'ruf kalimatun thayyibah tidak disampaikan syariat-syariat tidak disampaikan berbagai kehadiran menuju ridho Allah tidak disampaikan ibrak aya nu mengkol-mengkolkeun kumaha ya Gusti kemudian kita berhadapan jeung nu bodoh teh urang teh kudu api lain bae heulananan sapira jelema nu bodoh sebab nu bodoh mah teu mendasar jelema bodoh mah itu sapira bodoh teh nyahoeun lalakon nah ieu teh kapan ulah terlalu diladenan tapi aya nu ngahayu-hayu urang teh kudu berhadapan jeung nu bodoh kumaha ieu lah wa imma
yanzi'annaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Lamun mah aya nu ngagoda kanjeun Muhammad setan ngagoda ka anjeun khusus jang Kangjeng Nabi umumna jang urang sebagai penerus dakwah titah ku Gusti Allah khudil afajol setan datang urang keur boga pondok pesantren dakwah urang teh melalui kemampuan urang jeung santri jeung masyarakat urang sebagai orator dibere kemampuan urang undangan aya ngajakan makhluk Allah umat-umat di jalan Allah ternyata teu bisa make akhlakul karimah aya setan numpak kuda Kiai, ai cicing bae mah di pondok yang ngajar angel kaboga mobil. Kuari aya proyek Kiai, kan dek pilgub ayeuna ye. Ieu mah kieu we Kiai, anggaplah ieu mah variasi hirup. Ieu mah ala kadar ririungan urang yen istighosah. Go istighosah. Mayan we Kiai lumayan. Ulah loba nu dideulai karena Allah mah tah urusanna urang ieu. Geus bae mah urang berangkat insyaallah sakali istighosah. Nya ai kiai nama atuh dijemput antar jemput insyaallah ai 10 juta mah aya mangkaning targetna sababaraha kali kiai keur carita 3 bae geus 30 juta kan jurig datang kumaha wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun konsepna pas ta'id billah minta perlindungan ka Allah mun aya nu datang kos kitu kur a'udzubillahi minasyaitonir rajim masyaallah letik teuing 10 a'udzubillah ayang sabar atuh Kiai ya lamun sakali bangsa 25 mah dia 4 kali kan cepet nah kan mantap aduh tawar lagi satu tanda tangan itu Kiai boleh guys lain auzubillah eureut maju goblok sama Kiai nah iyalah lamun datang jurig setan ngaganggu ngawas-waskeun kana perjalanan dakwah urang dina urang keur mungpung dakwah teh lain buah-buah datang setan lain puas biasa setan datang bentukna mungkin kiai mungkin lurah mungkin camat bentukna mungkin babaturan urang nu kasurupan ku setan tangkal caringin meleg-meleg atawa tanduk PDI meleg-meleg atawa Ka'bah jurig keluar ti tangkal caringin bentukna make udang-udang jeruk betul juri keluar ti tanduk PDI bentukna mungkin bae PNS juri keluar ti Ka'bah bentukna mungkin bae sorbana ngapai kahana juri ki modale ya orang matulah tuh jangan orang kene terus masih kene ya ulah sok nurutan batu ya orang memanfaatkan bae melanan ya jangan orang keneh kan orang Islah gampang aya insyaallah di mana emang acaranya di mana sabara itu ente ku ente rekrut bae Ki Nurjaya kemudian Kiai Supendi rekrut insyaallah guys ente mah aya selain daripada uang eta aya uang perekrutan boleh oge sih datang juri
wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun pasta'id billah kuduna lain ngahayukeun. Ieu urang teu kuat ye, teu kuat urang mah titah ngalindung ka Allah. Ketika orang dakwah melalui akhlakul karimah, nek nyampaikan khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Datanglah juri, pasti setan datang. Bentuknya mungkin kiai, mungkin pejabat, mungkin orang dekat, babaturan orang kadang pamajikan orang sorangan. Kak, lah mangpang heulana jang ora kene ieu. Dah jang meuli motor cokot teh habak pamajikan urang eta teh jurig. Newo-newo. Jurig newo-newo eta pamajikan urang. Lain kala urang nyemal kebel hirup geus ulah dicokot kalah. Ulah aja orang itu can kalaparan amat kecuali gede Kak. Pamajikan tolol. Neangan tak pamajikan anu bisa ngasehatan salaki ketika datang setan. Muhammad ketika datang setan anu dek mengkolkeun tina perintah-perintah Allah amma umirta bihi saripun fasta'idillah sok minta perlindungan ka Gusti Allah. Sebab wadai nu bakal ngalindungi kecuali Allah. Innahu sami'un alim. Sanyana Gusti Allah anu maha ngarungu kana ucapan-ucapan bisikan-bisikan, maha uning kana pagawean-pagawean urang, ucapan-ucapan pembisik-pembisik Allah maha ngarungu. Kitu keneh pagawean-pagawean wang dakwah urang bener jeung teuna Allah alimun maha uninga. Penta perlindungan ka Gusti Allah. Mudah-mudahan Gusti dibere kekuatan. Engke yadfa'u angka Allah nu bakal hadang kajen ku kemana. Perlindungan ka Gusti Allah. Naudzubillah. Dengan berbagai cara orang nolakna atuh. Kira-kira dakwah nu lain lillah. Aya muatan-muatan politik, muatan-muatan ekonomi, muatan-muatan budaya-budaya di luar Allah. Mantap naon urang minta perlindungan ka Gusti Allah engke ge yadfa'u Allah bakal melindungi. Singa dek sebab Allah teh sami'un alim. Mudah-mudahan negara urang dibere tentrem, dibere tenang, kiaina mudah-mudahan dibere kuat, dibere beunta mata hatena. Kitu keneh tokoh-tokoh agamana, tokoh masyarakatna, kumna seluruh lapisan masyarakat Indonesia mudah-mudahan dibere beunta mata hatena, mudah-mudahan urang dibere aman damai jeung tentrem dibarakati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.